Bahasa Jawa jawab Jawa, bahasa Inggris jawab Inggris, bahasa Sunda jawab Sunda, Bu. Kami pugu. Are you love Allah? Yes. Are you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak sekali gitu yes sih. We cannot feel how beautiful of this life. Ngerti? We kita kabeh cannot tidak dapat feel merasakan how beautiful of this life, tidak akan bisa merasakan indah hidup kalau tanpa rasa. Kalau tanpa rasa, terus kan tadi rasa cinta ada pada makhluk. Terus kena rapal sejak lama. Aki-aki apal lho. Aduh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Teraskeun, Bu. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Teraskeun. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barjakun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Teraskeun. Ngarang kabeh dibere Quran mah. Ieu dibere nyanyi langsung nyala berkaciri tukang nyanyi kabeh. Masya Allah Ibu pasar. Ibu cinta ka Allah? Bagus. Cinta ka Rasulullah? Naon ari cinta? Cicing keneh bae. Ye, ari cinta teh ieu punten, Bu. Ari cinta teh seperti botol. Botol lamun dianuan ieu da kuring cinta hayang minum ongko. Ngartos. Ari jalma geus cinta dina hate in my heart. Naon cenah? Heuh geus kitu bae lah. Dina hati in all season, whenever, wherever, kapan dimana selalu ingat. Ingat, mau makan, ingat kamu, mau tidur, mau modal pun. Naon sababna? Geus cinta. Lamun jalma keur bobogohan, keur komunikasi, keur ngobrol jeung kabogoh, resep lila, resep tereh. Sakali deui lamun keur ngobrol jeung kabogoh resep lila resep tereh. Ari keur salat resep lila resep tereh. Heuh da andika mah teu pararuguh. Ari salat ieu ibadah mahdoh, geus yang lalu, masa lalu, tinggalkan masa lalu, geus mah geus. Dimulai ayeuna urang cinta ke Allah, ari salat teh ibadah mahdoh, berkomunikasi jeung Allah, bercinta jeung Allah, ulah hayang kagila-gila teuing tereh-tereh teuing. Iya mah kakarage Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim eta imam teh mantap inna atoina deui lila mah cek umum teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ieu salat rek kamarana manten ieu teh geus karut ieu iki zaman now saya di zaman ing zaman kang bakal teka yaiku zaman saiki zaman now nggih. Musola akeh, masjid akeh, ustad akeh, penjahat akeh kabeh. Masjid pada bagus, isina ra ono. Paling siji loro telu papat mamana nempi itu bae pira wong akeh-akeh kabeh. Alhamdulillah tempat iki wong anak muda, wong enom-enom, wong ayu-ayu. Waduh, wong ayune ora. Ana wong ayu ora. Wong ayu belakang nyaramuni nu geus mah. Sing dibarogohan ka ciri. Hadirin kaum muslimin wal muslimin. Dimulai ayeuna ibu bapak sadayana jangan hanya pengajian Isra Mi'raj, maulid, minggonan, amal angger keneh nu salat kitu keneh ek iraha tu urang imanna rek iraha benerna ek iraha pageto idaja jalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Di mana
mana ajal geus datang. Reka mana panglumpatan ibu bapak sadayana kabeh lawang geus dihadang. Kula warga ngan ukur bisa nyengcerikan. La Ijrail datang memanggil, badan terbujur di pembaringan seluruh arapa lain yang dengar ti eta kana nyanyi. La ilaha illallah. Ari dibere ngadu langsung ngarapalkeun dibere nyanyi mah. Mantep Pak Kiai. Urang dieu Arab. Ibu-ibuna apa? Nah dibere Quran ayat surat Rahman bae ngarangah kabeh. Tapi lumayan nu penting daek diuk, cicing, seri. Lumayan seri ge. Sabab nuntut seri berarti nunutan. Ibu hadirin kaum muslimin, salat. Santai ibu bapak sadayana praktek salat. Cara praktek salat, saat acan praktek salat aya istilah praktek wudu. Osok wudu tara. Osok wudu tara. Yakin sim kuring percaya kasih ibu. Masalah wudu geus arapal kabeh di dieu Ustad Kiai kuring ngabahas sakedik. Paslun utawi kila kang ngarep den tuturiko pasal sawiji. Jam-jam kuring, nang meli-meli kuring, nu nempok embe-embe kuring, di paraban ku kuring, dijual ke ku kuring. Paslun utawi kila kang ngarep den tuturiko pasal sawiji nabak Purudul wudu utawi pira-pira pardune wudu iku sitatun anan 6. Alawan utawi kang awal iku niatun niat astane utawi kaping done iku guslul wajhi ngawasurahi. Asal utawi kaping telune iku guslul yadaini ngawasu tangan loro lamir pakwaine pikasikut karone. Arabi utawi kaping 4 iku masusai ing ngusap suwi-wiji minaro saking sira. Al khamis utawi kaping 5 iku guslul rijlaini ngawasu siki loro mal kabaini serta wang lukarone asadisu utawi kaping 6 iku atartibu tartib. Ngerti ora Bu? Ngerti ora? Oke ayo beli ngerti kok sampean. Pardudu aya genep kan sakitu. Sabaraha cenah? Sabaraha? Ngan sate acana wudu ibu aya istilah urang kekemu. Osok kekemu. Naon maksudna? Teu ngarti keneh bae. Naon maksudna kekemu? Li annal malaikata tata'ada. Malaikat tersiksa ku bau sumut urang. Malaikat kasiksa. Allahu Akbar. Jabat tos ngadahar jengkol. Pengajian ibu-ibu ngaosna kacaraket. Ibu-ibu ngariung ustadna sorangan, asa pangkasep ada sorangan. Pas ustadna tas ngadahar jengkol jemput we. Nerangkeun masalah ha lamun ha dina dada ari hana teu ha ibu-ibu ngagoler kabeh. Tas ngadahar jengkol bau nemen. Bau nemen. Makana aya istilah kekemu. Sabada kekemu aya insikok nyedot cai tina kana irung kakakarasa kana embun-embunan. Apa maksud tujuan? Aya hiji carita ibu bapak sadayana jalma Islam boga panyakit nu disebutkeun gejala stroke. Pas dongkap ka orang kafir, dokter orang Kristen, bukan istilahnya bukan Islam. Bapak kunaon Pak? Aduh Pak, iya gejala kuring disebutna gejala stroke. Eta dokter kalah seuri. Kunaon Pak dokter seuri? Kubiwir. Heeh bener seuri nama kubiwir. Kunaon seuri? Pan anjeun teh cenah umat Nabi Muhammad. Betul. Ari anjeun osok wudu, osok. Pan aya dina caritanya kudu aya insikok nyedot cai kana irung sampai karasa kana embun-embunan. Eta salah sahiji bakal ngaleungitkeun gejala stroke. Osok tara. Osok tara. Dua ieu padahal sok warudu. Lagi-lagi lah keding. Tah memeh wudu teh sedot dari ieu bakal ngaleungitkeun gejala stroke. Saterasna nyata ngumbah awas aya ngusap aya ngumbah. Lamun urang wudu umumna di dieu ya di dieu duka sami duka henteu umumna urang sok wudu di kamar mandinya Bu leres. Eta lamun wudu di kamar mandi teu keing babacaan Ibu. Baca bismillah ge teu meunang. Bismillah teu meunang, nawa itu teu meunang. Tidak boleh mengucapkan lafaz Allah dan Rasulullah di kamar mandi. Atuh kumaha Pak Ustad? Dina hate bae. Urang mah geus umumna di kamar mandi, aya kamar mandinya, wudu di kamar mandi. Teu meunang Bu ngalaparkeun bismillah, teu meunang aya ge Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi teu meunang macan naon-naon di kamar mandi mah.
Komo lalaguan teh keur mandi lalaguan bae kamar teu boleh Bu. Malaikat dinaikeun asup ka WC. Jadi teu meunang urang bacaan Bismillahirrahmanirrahim teu meunang. Panalika urang ngumbah rarai aya doana ngumbah rarai Ibu naon Bu teu ngarti keneh bae. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah bodaskeun beungeut abdi engke dina waktu pageto dina dibangkitkeun dina poe kiamat. Di mana dibangkitkeun seperti tokol ting pelantung, aya nu beungeut seperti monyet, aya nu seperti anjing, aya nu seperti masya Allah. Bodaskeun ibu bapak sadaya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Osok maca kitu da teu apal di WC ongkoh wuduna teu meunang ngumbah rarai. Nalika ngumbah rarai urang ngucapkeun niat nawaitul wudu'a li raf'il asgori pardo dina hate ibu bapak sadayana kade saterasna nyaeta goslul yadain. Punten ari bahasa goslul yadain bahasana ilalmir nepi ari wudu sanes kieu di ditu aya wudu ti dieu heula di ditu wudu ti luhur heula ari wudu mah ti dieu heula bahasana ilalmir pakoin nepi ka sikut. Nah cai ka dieu arek mucur nepi ka sikut ari ti dieu heula kumaha tina sikut heula pan basana ilalmir faqain. Nah cai teh ka dieu ibu bapak sadayana ngarangah bae ngar kitu osok kitu tara anjir tara euy karek nyaho euy bahasana ilalmir faqain nepi berarti ari nepi mah panderi lamun kitu mah berarti ti luhur heula. Nah nepi dieu ibu bapak sadayana ilalmir. Terus Arabiu nu kaopatna masu bahasa masih makana aya disebutkeun masih teh gelar Isa al-Masih punya kehebatan ku Allah disebutkeun di mana jalma udur diusap masih diusap eta jalma cager deui. Aya nu bakal nandingan masih nyatana ad-Dajjal. Isa al-Masih masihid Dajjal. Engke aya dua sosok makhluk sakti mandraguna beungeutna sarua kasaktian nana sarua kahebatan nana sarua. Nabi Isa nunjuk ka langit hujan Dajjal nunjuk kana langit tilah hujan percis beungeutna sarua bae mari disebutna Isa al-Masih masihid Dajjal. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya, tidak ada fitnah yang paling hebat, tidak ada fitnah kata Rasul jika umatku bertemu dengan Dajjal sehebat iman apapun umatku tidak akan sanggup melawan Dajjal. Cari jiwa euy kae ulah serius teuing tenang bae tenang ulah melongot teuing tenang uringna groge ieu komong kudu geulis. Masih di antara para ulama supaya urang teu istilah pendak sareng Dajjal apalkeun surat Kahfi 10 ayat apal astagfirullah apal keneh wae euy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu takhadallahu walada. Apal anjir tuh apal euy. Apalkan 10 ayat apalna seperti urang apal maca surat Fatihah. PR euy ka imah hop mere. Masya Allah ibu bapak sadayana geus pangideung dan aya deui di antarana urang memeh salam aya sebutkeun Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min adabinar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Anu panghebatna di mana Dajjal turun nyatana urang pindah ka Mekah boh ka Madinah. Mun bisa mah da pageto mah moal aya alat komunikasi, lampu moal aya, sagala moal aya, kapal terbang moal aya, makana nu baroga modal gewat mun rek mangkat haji ayeuna meungpeung eneh aya kapal terbang. Oh Pak Ustad kuring mah cenah teu mampu mangkat haji, geus aya ganjaran haji jeung umroh. Tama bahasana di hadis
Jal sajal manu sholat subuh berjamaah, osok sholat subuh berjamaah. Sakali deui osok sholat subuh berjamaah. Sajal manu sholat subuh berjamaah, sabadana sholat subuh berjamaah teras calik bari wirid, boh maca Quran nepi ka sholat isrok. Isrok nyatana ukuran jam genep lewat. Sholat 2 rakaat, sajal manu sholat subuh berjamaah nungguan sampai sholat isrok 2 rakaat, maka iya ganjaranna seperti haji jeung umroh. Ngan kahade ulah mentang-mentang cenah aya ganjaran haji jeung umroh, aku ringa moal mangkat haji. Tidak. Kenapa? Karena ganjaran haji jeung umroh wallahu alam teu aya nu terang. Saha nu meunang haji mabrur? Karena teu aya jawaban, teu aya balasan. Laisal jazailal kecuali sorga balesan jalma nu mangkat haji mabrur, lain mab